rumahku mah hage jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deui jadi randa. Ieu mah hareudang teuing rek aya naon, nyari menang rezeki eloknya. Hareudang asal panas awat teh. Kikit rumah tangga teh. Singa sih nyokot nyaman. Paling kita nyokot genju, bedak. Susulan ku aing tah. Saroh, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan ke sinar sirek ngilu moal. Ada di mana nih? Dulu di Mangga Sari itu. Oh, karena kalau udah sabulan samyo gitu Pak. Keret. Caina mah eueuh kan sadak we doang ngahiung. Si listrik mah ngabengkak bayaran. Ya kita ieu teh. Aya pasti geueuh mah di gunung. Aing beakeun meureun sia mah loba nya seunna. Eta sepatu saha? Teuing teu nyaho sepatu saha meureun. Tinggalnya ya lumayan meureun ya. Mana ngan lumayan wae ngan bawa balik ke batur ge pamali. Wajar bapak budak. Atau belah di tuna orangnya sebelah mana? Bapak urang di belah mana atuh? Belah di tuna. Atuh urang belah dinya, mana belah dieu? Belah di mah kotor. Bakna ka belah di tukeun tuh. Urang di banyukna atuh. Oh, banyukna. Tuna nah. Gila tuh pagawean teh lelet. Aing kesel. Beak caina sih meureun sia mah olok Nyeuweurna aing kada nyeukeun teh. Bakal sarua anjing. Celaki sionom teh make lepis meureun. Lepis nonggal poe. Oh, Gua enggak sabun geus beak. Sabun menang mental tuh beak oge ah. Balik salin panan. Ngaran duit tah ado glaur wah depan ta duit asal nyayang molor. Oh, sarua eueuh jeung salah si urang meureun kitu. Nonggal poena teh ngan molor mah sekali menang pagawean sapoe doang. Cenah geus dipecat deui wae gawe teh teu euceung. Teu ngilu oper emang. Ngilu kamari ngiluna. Nyata ngilu oper ulah di bangsa poe cenah teu kuat, gawena beras. Sarua balik pencetan cenah laleus tas nyorokan lebu. Lah lebu disodokan. Ai pamajikan tara disodokan. Tah eta. Ayeuna gajian. Menunggu teh gede kamari cuma 7 juta tah 2 mingguan teh. Terus lamar duit cuma 2 juta pan ka aing mah. ai tadi 5 juta na ka mana euceuk? Anya teuing, anu doglaur mantap. Balik mau manu, BBJ 200.000. Ai heg. Ku aing diik na HP teh codean 1,5 juta. Heuh, tigunan mendingan. Emang teh sewot kumaha? Dengan pake meuli beas nya cemun cewek urang mah. Ai diomong malah mantau. Ieu sarki urang mah ieu lamun teu isuk, tapi ka sore nepi ka isuk deui. Ngan nguplek wae di pos Honda eta teh. Aya baturna loba baturna. Lah heueuh ceuk. Sarua wae. Udah hong di pos Honda teh meunang gaji mah teu mangkok kikituan, anu aya ge bea. Jadi mah bea ngungtung nama. Ayeuna budak, mama tah duit. Dijurungkeun we kurang teh tuh ka bapak sia tuh. Nyebutna naon? Eueuh. Teu boga duit ieu bapak mah mantog doglaur balik ka mapur hayam. Oh, aing hayam meureun mah dibelaan wae naon oge dibelikeun. Aing kasewotan cuy. Enggeus dere kone bapak sia mah penting. Molor jeung hayam dah hayam mah diuruskeun. Lah pusing atuh. Kasarua eueuh urang oge meureun. Leuh lah salah kieu mah teu beuki judi meureun. Salah ki urang mah judi deui leuh aing ngabeunghar ternyata teh judi teh. Lah heueuh. Ayeuna teh boga duit jual manuk. Panen untung ieu. Terus Lamun 1,5 juta kamari dijual di Bang 800. Atuh kitu mah lain untung geus. Lah heuh, ayeuna tak naon sok kudu bukbrak atuh jeung pamajikan teh meureun tos gajian teh. Nah, heuh urang mah hayang ganti kutang, kutang geus barolong kutang tuh ieu. Henteu belaan make main judi, coba eta. Lah heuh sarua wae, aya judi mah henteu. Heuh, aya judi mah henteu meureun salaki eueuh mah. Tapi salaki urang ngabeakeun duit. Balik gawe mangkat teh kana hayam, ngusapan hayam, mandian hayam. Lain mah camberong ge diantep be sugan dipandian dilak sugan kumaha teu ieu. Oh, eta teh. Leuh ngomong-ngomong teh aing teh boga sabun, dek minta sabun. Hanya sorangan aing ge beak tadi tah. Atuh lain ngomong aing mah dek penting. Salah ka aing gigi balik jam 11 penting. Noelan wae. Nek naon teh noelan teh ceuk. Lah hayangeun meureun, pain teh dibere ieu. Paling mah digekeun tuh, ai hayam mah ka kandang hayam we, paling digitukeun. Nek naon ka kandang hayam? Lah bener wae mangkat ka kandang hayam. Nek naon teh? Nyaho hayam deui wae. Eta hayam dicolok. Lah nyaho teh dicolok henteu da dilik mana saya dogan.
Salah kieu mah gawe di CLI lain kamari. Nya eta menang pagawean di CLI cenah, manehna teh di CLI. Tapi unggal istirahat tara aya balik, aya batur mah balik istirahat teh nya. Tapi balik. Masalah pasti di warung si Ici salah kisia. Iluk Aing kamari liwat. Salah kisia di warung si Ici. Anu bener si Ece teh. Lah pan anu sajen mah karyawan sajen ka warung si Amah kabeh. Salah kisia mah ka warung si Ici. Pasti Ici teh randa meureun. Tah eta coba. Aing mah kamari cek bisa enggak salah ki aing hadena teh salah kisia doang. Pas ku aing ditegor teh, sorake aing teh salah ki aing di kolong keur nyumput. Di kolong naon lho, Cek? Ada kolong meja. Keur ngopi sarua di salah kisia. Berarti saruana atau kitu mah. Salah tak penting enak mah hanya we enak yang malam Jumat ya paling malah bere ieu hanya we. Temen mere duit meureun paling jadi bere. Heeh, entar mere duit. Urang mah pan kumaha. Manuk deui. Ayam deui. Bacai dong di mandi. Pokoya gitu. Asik biarkan manten. Ada sarakat keboga keur saker mandi. Di sarua. Cek teh nginjem sikat atuh, Cek. Aisyah mah sarapan nginjem di rumah itu. Licik banget bener tinggal. Sabun aing dibeakeun nya. Lah ieu deui. Cek. Cek naon? Ngarenahonya setih heula maneh. Cek. Naon? Segala kadarieu. Oh nya urang geus tempat. Pinu beak cai nage. Lah bebas nyamunnya. Ieu sumur umum, saha we nu make. Kamu teh tahu diri. Nyoso di urang meminta cai saker mandi. Heuh lah ngaranna ge sumur umum meureunnan aing dek nyeuseun dek modal dek naon di dieu ge terserah aja tuh. Niu kakeknya sebut sumur umum. Giliran selang mangpat mah teu darek ngahadean di geroan ge nya. Salaki aing deui nu beneran sanyo teh teh mun paeh teh. Nyarian sumur tak lage aya munggah rawe sorangan mah. Mumun paribasa salaki aing laina salaki sia mana sih hees wae sarua sia ge mimin salaki sia laina setru Pas salaki aing ge meureun aya di titah mah daekeun maneh teh. Da meureun mainna ge da butuheun cai, dedi mah cai. Aisyah eta keur naon? Da keur nyeuseun aing teh meureun. Aing geus mah ieu nu kikiran mah lain bujur nu kikituan. Tiba halik sugan. Atuh aing kesel ka barudak eta jadi pohon nyeuseun ge kumaha. Nanti bang rek ngadon nya meri weuh. Terus tunjuk aing mah. Beres rek sapato. awas giliran Nyaho yeuh, lila banget. Awas giran aing. Cai di imah. Sia nyeuseun teu tahu diri lila banget. Gantian sabar Kita baru nah. ke sopan santunnya. Sopan santun. Aing geus sarua sabun TBH dilaliat Kan mandi ujung are kantor budak. gantian Aya keur leutik ke daharan bangku sekolahan teu. Teu ngadaran bor ujung kapur. mumun pinuhan mimun Pinuhan lah. Astagfirullah beakeun da aing tuh bukan nyeuseun beakeun cai meureunnan. Ieu loba sabunan teh baju aing kutangna itu. Coba penting rek dipake. Aduh. ayo mumun Aduh bahe kedeng. Bahe. Aisyah aing sabun eueuh deui ini diluluhan pakaian aing. Da satamara rodal. Yuk. Nah aing langsung ngikut celak deui. Unjung teh jelema dua. Dengar dahar bangku sekolahan ya. Bener, poin kudu parapan bangku sekolahan kudu nama. Poin disantet da babaturan teh. Sabun apa ya Ceu? Iya. Pan gara-gara sia. Aing nu disalahkeun siapa? Asa deui pan sia meureun. Naon aing teh? Naon aing teh takanan dijagaan sanu cicing beladinya. Heuh pan atuh kumaha ngajagaana na jelema ieu. Teko tuh sabun beak diluluhan deh ku si Edu jeung si Mumun. Heuh pas sarua aing ge pan nyeuseun can anggeus itu kutang dua deui encan diseuseut. Kurang jalan dijagaan jalanna. Heuh pan kumaha ngajagaana jelema hirup atuh. Pan hese lain alabatan kebo aja jelema mah meureunnan. Ngarawak. Sabun deui. Tuh kutang aing can bersih meureunnan dua deui. Kutak naon ku si jagaan tadi ge. Heuh kumaha ngajagaana tuh cewek mau hudang tadi teh. Apal meureun jeung dua tempat kumaha. Parasnya. Heuh ceu tadi teh kuduna mah hudang. Jagaan budakna siapa deui ceu mah meureun awakna gede, anu aing mah kataan meureunnan. Ratu dan jangan teh sarua ku sia na eta meureun. Moal kataan aing mah meureunnan ceu.
Mana bisa tahu dia mencuri. Nang gua kan di mana? Jelek posisi. Lah jok ge boga babaturan kitu Kalau atuh. syukuran malah ngotot ka aing. Lah jauh ngotot teh heula. Karena yang ngomong meureun tadi dia. Ngomong naon? Saya ya keluka apa jeung aing. Saya keluar aku kumaha ieu teh. Nu jadi galakan anggus. Jadi sayang lah kumaha ieu Saya nah. kumaha atuh. Lalap kuno kaca yo. Kamu sia lalap kun sieun aing teh leles mun lalap kun. Lain sih malah nela ieu jair. Sia teh sok kue darat. Buaya darat ieu. Enggeus saya jadi ngerawak kue pan aing geus meureun. Asal aing mah boga babaturan ke sekarang itu teh. Euy hijieun. Buaya baturnya se kieu. Aing rek kesel ya bisa tolong jagaan tuh aing kudu udah sampurna. Lu mata kamu nya ngajakan jadinya gede. Aing sih jadi ngerawak kue cak aing. Wah aing kuat ah. Terliwat. Aing jadi basa teu narima aing mah. Sia ngarintip giginya goblok. Terus Sia tak tunjuk goblok, aing ah. sia teh. Aing dibanjur. Tempo aing sia. Sok tarik recing jadi jelema teh. Aing keur nyetak non sabar. Oh iya jelemana. Wah. Iya. Ya, Cak, ulah kitu yo. Sok, aing mane teh nya nanaonna dia kolot-kolot teh ye. Sok mun ka dia mun dia. Banjur geus banjur. Ka dia. Aing mane kolot-kolot teh. Mun poara tah. Nyaho. Mikir. Akan kai tah. Mikir. Akan tah, mikir tah. Yo, tah mikir tah. Tah. Akan kabeh. Kautuk ember. Terus tunjung boolnya gede. Heuh. Kurang sareng ngaradat pan sia meureun nu mimitian. Arsia sia kunaon. Jadi kurumuy kitu. Pan gara-gara sia aing geus ngabejahan tadi geus sia nu teh idengna le dijagaan. Yang balik teh lah nya.